ngoret geus tangkal sampeung geus ditarancebkeun kui geus kari panen tapi hoream ngadagoane bari nyantai si anu mau kui tadi aya layangan ieu ngalangit lihat teh ka mana elehna urang neneangan tadi aduh panggih deui eta budak dua. Wah, ngorowan deui wae geura budak jail teh. Dia, boy, ka dieu deui geura. Sadil kumaha teh kan juga nama. Moal meureun. Hayu we urang sampeurkeun. Geus di mana mararane? Moro layangan. Moro layangan wae ka dieu geura urang ngobrol jeung urang bari ngadakuan kebon di dieu ka dieu diuk di dieu dariuk. Moro layangan wae maneh mah kumaha lamun cilaka? Geus we tong moro engke lamun aya nu ka dieu kumaha dipisahkeun layangan jeung maraneh heuh. Nyamang teh mun aya layangan umatnya kaabikeun ulah kasasahakeun. Ya alhamdulillah mau dicarikan ka diberi layangan. Heeh alhamdulillah boy. Wah aing dijailan bere bako aing sia. Dagoan heula di dieu mang di imah asa boga layangan maneh dagoan di dieu nya. Anjing si mang mere hitu lain mere layangan. Ya si mang hitutna bau bangke kitu. Heuh boy bau bangke pisan.